Astagfirullahaladzim, si Bahar. Mah gawe na beureum. Ih, Naon sih, Mak? anak teh. Naon? Tuh, batur mah usaha ka ditu ka mana? Heran. Ya mak, kurangnya usaha mah usaha mak. Kan berhubung program Pak Dedi. Nah, hubungannya ada jeung Pak Dedi. Emang matinya pegawaian orang naon? Naon sih? Malak. Hah, malah. Malak. Nang batur. Mantap kurang sieun. Kan sorangan program Pak Dedi tah. Lamun misalkan pamalak diasupkeun ka barak cenah ge. Masa Allah ya Robi ya Karim. Kabisna bina teuing atuh galakuan teh. Niki kitu. Ya kudu kumaha tuh mak? Sieun ku batur. Da urang sarua sieun. Hayangna mah kos batur, make motor naon, ieu mah leumpang we leumpang. Kita lagi usaha. Emak pan buset deh, mah warisan loba, tak naon jual kebon saparo. Kapan ke bapak sia ditinggalkeun. Beak. Di, Kan si modal sakola si Neng. Kumaha? ama anu ngabeakeun mah si bontot udah. Mah si bontot tah. Tuh, ke di dapur. Kernaon bawa cai meureun. Tot. Oh, kopi nage. Sanu rek beta kopi ngagoron jelema kok. Tot. Enak sih, ah. Goron wae orang kurang berliring. Mau piring. Hah. Mah iya di urang mah. Geus. Geuning beda jeung urang mah. Emang mak, salaki nu marasiki sih. Opat. Buset umur kopi mak. Kumaha tuh di tadi itu kabar. Neng, jinin kopi dak teh neng. Oh, kopi nage. Oh, Heeh. atau meuli. Bawa seeng meureun si Rudi mah isu kita boga duit. Buset boseng. Ya heuh dikerokan. Mak kira-kira teu boga duit jatuh mak ulah bolong saya yang dikerokan. Ya, indung teh era Rudi di mana-mana teh utang melulu. Sama mayarna. Ngopi mak. Ya, ah, misalkan ge yang kopi mah usaha. Ayo, hadap si Rudi. Ngopi mak. Kudu sapu, pakai sapu kuduna ieu. Ngopi. Ya, Rudi dengikeun, Bat. Erakeun di ditu teh hutang deui can dibayar. Ih, teu nyah pisan ka indung. Bodoh aing ngopi atuh jual-jualan naon ge mak kulkas ge naon ge jualan mak. Aduh, ka kulkas atuh merek dagang es bener rese. Oh, kos batu nyokot emok. Embong, teu bisa setorna. Ngopi mak, ngopi. Tadi ngomong naon cenah digawe naon cenah. Malak. Ih. Erakeun eta teh Rudi ku batur. Kudu kumaha tuh mak? Yeuh, erakeun. Kudu kumaha tuh? Usaha ku sebatur ka ditu, mulung ke. Mulung. Buset bau serem. Kita mulung. Anak kos kieu teh. Bodoh amat dah ngopi ya. Rudi ngerakeun. Ngopi mah. Masa Allah eta anak ka bina-bina teuing sih. Assalamualaikum, Zahra. Assalamualaikum, Zahra. Non, Antar ulin yuk. Mana? Kemana weh ngilu? Ayo. Hana, mana sok nyokotan duit mama maneh kan? Mana aja suka nyokotan edit bapak maneh. Wow.
Naonnya? Ka mana? Kulin. Malaknya tadi teh. Oh no. Iya benar. Bohong. Bener. Mana ke mana? Kulin. Hayo siapa nih? Arek malaknya. Pada dia. Budak kene geus malak nih pada dia. Suhunya Dea. Kan urang mah anak baik. Ayo bersama Mamang Ibu bae. Masalah ye, arek malak. Aduh, aing geus kapanggih budak di wae. Aing boro-boro rek malak gara-gara si aing tuh jadi nganggur Si rek naon sih nunturkeun wae? Hah, ya orang tiba nutur kan emang masalah. Masalah banget bagi aing mah. Gara-gara si aing nganggur. Nganggur tinggal nganggur, Iya budak. Dan Pak Dedi wes siapa ilmu nate. Hah, ya ilmu orang masalah. Ini masalah bagi aing gara-gara si tuh aing rokok acan. Masalah sih ke HP hayu Pak Dedi di wae ayo. Hayang. Ampun. Pak Dedi Geus Pak Dedi di wae. Aina geus jadi pengangguran tapi dah Pak Dedi. Tuh, sekali dek aing. Aduh, ayo Pak Dedi we. Kunaon emang? Gara-gara si aing nganggur. Nganggur tinggal nganggur. Bodo amat. Pak Dedi tuh. Tuh, aing terus bahaya. Salah suri. Ayo. Ampun, Pak Dedi. Pak Dedi tak. Tokan malak tak Pak Dedi. Ampun, Pak. Oh iya. Pak Dedi. Coba ya. Enggak sih, gojol. Gara-gara si aing. Ampun, Pak. Aduh. Nunnya neng geus mere info. Ampun. Coba ya Pak Dedi. Enggak sih ngomong. Ampun, Pak. Ampun. Hah? Kang Dedi? Muhun, Kang Dedi Mulyadi? sanes Oh, naon atuh? Kang dagang mainan lah yo. Kang dagang mainan. Ampun. Hah, macam-macam. Dea gitu loh.